Gerak ya. Gimana? Ya ya. Oh, ambulan. Ya, udah kayaknya. Ya, nih. Oh. Kita lagi cokot kemana ya? Oh, bungsa. Ampun. Aduh. Naon atuh Gawe bea kontrak. Ngelamar ka itu ka dia nggak sekolah. Ya lah. Kita gawe naon enak. Kurang mah anger ya, na Gibson. Dengan pada ku ayeuna mah, hese euy, orderanna aya seminggu, 2 minggu eueuh, bingung urang oge sebenarnya. Hayang ganti pacabakan gitu. Oh, maling jago geus teu usum da. Tapi untung lah. Bukan naon urang dahar ge jeung ieu. Masih kena jeung rendang. Wah, aku belum Aslina. Ye ambulan ye. Tah. anjing. Euy, sengit rendang. Ya ambulan. Ya aingnya. Mal teu susah dahar mah lah. Tapi aing teh sombong aing goreng ayam tadi ge. Bohong. Aslina aing ya, teu percaya mah. Anjing heueuh. Yo, sengit goreng ayam aing. Aing hayang ngambeun. Anak adalah yang motor Mana? Alasan sih mah lahar jeung kerupuk sama meureunan. Anjing ya. Heeh, ka dedenya. Sok buru. Naon aduh. Naon teh era dia teh di garduhnya. Bagaimana? Dah teh jeung renang, jeung daging hayam. Era neng. Era naon? Dahana jeung kerupuk ka ambe-ambe leungeun teh. Ya kembali atuh da kanyataan ya. Rek masak rendang di mana duit ge eueuh mah. Beda era tuh. Neng. Ngalibat mah. Kieu teuing maksud teh. Oh, ada Yang leungeun hayang ka ambe. mun eta Ka dieu atuh ka dieu gerak. Ya. gimana? Ya ya. Oh, ambulan. Ya, udah kayaknya. Amang ngeganggu we neng keur bobo Tuluy keuli pokona. Aneh ka dipela. Neng bener euy. Kamu ana aduh basengit ieu yo. Dieu lah. Salah parah anjing. Aduh, mantap euy. Kaambeuna edu dieu mah. Eleh berenang jeung hayam ge lah. Si Neng kamu ana minta. Tadi dabuk kenapa? Bro. Aduh. Mana heula? Tuh biasa. Aduh, tadi yang nendar jeung naon? Ini rendang aing. Renang mah lewat. Wah, dari mana? Goreng ayam. Lewat. Ieu mah aduh, alami moal ka alaman lah mulai nu dua ieu mah. Pokona mah aduh. Aing gak kerupuk. Atuh ambuan ieu. Kela tuh sesepela tuh nikmat aja. Oh, ambuan. Heunya. Eleh. Asli. Nek nyawan. Aing penasaran. Aduh. Ini aing penasaran. Atuh napalna eta mah. Tidak lauk naon. Tempat. Ieu mah Aduh. patin. Eleh patin mah. Patin. Sejenis patin lah. Eta mah alami ge. Beda sih gitu. Heeh. Asa aneh gitu ya. Eta mah mah bogaeun.
Aduh si Neng bener masakna. Iya, itu digawe ge hade-hade Wah, wae. aduh. Alhamdulillah. Asin luar negeri. Eta mah hijina asin. Asin luar negeri ting di mana si Neng alami. Aduh, buat Sayang aneh. Buat kaambek kene eleh bu. Lain Tendang jeung hayam mah. katanya asa asa tak aneh ai sing eta. gitu ya pokoknya. Aduh, Ada curiga. coba nih. Aduh, ayang kan tuh. Aduh. Ya. Aduh, nah tuh adi dawau kana mah. Malam ya mah euy. Neng ka mana atuh? Pamajikan ini telepon aja. Aing oge jadi. Ya, mereka wadidaw. Kamarana? Balik gula atuh. Udah baik lah. Don baik sama Don. Moal atuh hati dia lah. Ada ulang-ulang serangan ya. Kesurupan ulang-ulang serangan. Moal atuh. Aing baik lah nya. Heeh. Jadi barudak goblok katipu tah. Eta mah atuh. Alami eta mah ramuan si Neng teh ajaib atuh. Seunit keneh gitu. Idah wae. Bingung aing balik teh. Neng tadi teh hayang eta. Mah. Balik gitu. Kumaha ieu? Rekan. Majikan teh usahakan naon. Ulang tinggi. Udah. Ah. Macarana ini lagi. Lah. Kita. Kamarana tuh anu lainna mah. Teuing ya. Euy di salampuran euy. Meskipun jalan butut oge atuh ari bersih mah da genangan. Tongsok alasan. Giliran bantuan paheula-heula giliran bakti mah parese. Murad. Engke lah orang semenang duit orang apa bersih we heula. Ara reueuh jelema teh kamararana atuh. Maksakeun ya. Capek. Si Dono ka mana atuh? Teuing anjir eta mah siga nu sibuk wae. Gawe oge. Pernah naon euy? Kehet. Lain bakti mah. Cuma ribu anjir. Tinggal ya. Anjir motorna anjir. Anyar di saha mah? Wah, lain menanginya atuh meuli. Usaha naon maneh beli motor? Bener ieu maneh? Atuh usaha deui nu dipake. Pengangguran mah nya usaha. Utang lantung. Oh, Da atuh ayeuna mah. Nek giliran mah. Iya tuh. usaha naon? Itu tanggalan syaratnya kudu boga duit. Oh ya. Ulangi duit mah 500.000 50 juta. Oh ya. Aing tinggal kebeli motor yuk. Can di ditu mobil. Tatangkalan nu mana ya? Pokoknya mah aya kurang diantar. Nganter kopi, rokok, susuna. Kopi hidung. Duit we. Rokok naon kalau gudang garam naon lah. Hampir ramil. Arek. Cobaan. Oh. Pasti Balik yuk. kurang di 500.000. Atau jadi 50 juta anjir. Wah, aing antarnya. Mana tempatnya? Kurang kalem diantar. Siap. Tuna ya nama imah. Ayeuna lah. Ayo. Tuna antep lah bagaimana? RT nage yuk. Bro. Ayo, burukeun besi eta. Aduh, kalem. Rumah Itu Don. rumah eta deket tuh.
ngali tangkalna ngali Oh, wah, heunya rek beli naon nek? oh mana ini kulit naon Hasil ada 50 juta. nah di dia mah syaratnya nya menunda duit tong balik ke tukang kena Oh gitu. heeh dia ieu jeung rokona Oh iya rokoknya ya. heeh nah abah kopi hidung rokok tah itu duit tah 1 juta bah iya nya tapi omatnya kan aya saminggu mah ulah waka di teang Oh, heeh mana mah Siap. oke siap. ya Siap. ayo atuh Atuh, balik kan mah. heeh balik Ada eung kieu euy. heeh atuh 100 juta nek. heeh Balik kan namanya. heeh adanya urang balik ke dieu ade omatnya can aya saminggu mah ulah waka di teang kade tah Oh, siap. Kan. ayo urang balik ka Oh, nuhunnya. ayo Lah euy. Aing asa rada curiga euy ka si Dono. Sarua urang nya. Heeh. Aing sok sieun we ayeuna teh. Tapi we balik mainana. Teu nyaho mah coba balik deui ka ditu nyokot duit. Wah, tuh ayeuna. Yang teang ka itu. Oh iya. Ayo. Ya. Teang lah aing asa curiga euy. Oh, biasa. Dina hate ya. Jelema. Awau Heeh. Iya, si Dono mau goblok. Udah. Heeh, nyokot duit balik deui juga mah. Aya. Kan geruakeun ieu ewah gebugan. Awala patu aing. Oi, woi ya nih. oh Duit teh lagi cokot kumaha ya. ya Oh, bung goblok ya Ampun.